siluman teh sebenarnya mah lain siluman eta nu siga teh si jurig teh nya setan lain siluman teh ternyata singkatan Badui. Singkatan silaturahmi umat muslim andalan. Oh, Badui barudak sauyunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lur, poe ieu orang mangyande dulur-dulurnya di orang manajemen channel dina cara ngador ayeuna teh sabarama siga nu we kitu tah ada beungeut rada bunga padahal itu keur nyeri. Nah, keur nyeri ngan pada ngadenge aya jadi suka naon ya rada aplikasieun ngaranna teh eta disebutna siluman Badui. Siluman ngaranna ge siluman apa mah tidak. Tapi ku penasaran mah kitu nya, kedatangan gitu, kedatangan ya poe ieu kitu tah. Ya, kita poe ieu nya pona intina mah lain sak. Jadi orang teh bawa penyakit tiba heula sugan yang sugannya aya milikna, aya milik rezekina, aya patokanana kudu non rada-rada hampang lah paling tentunya udah harus dilapisan hampir puluhan tahun orang pernah labuh jadi siga anu normal tapi normal dah ayeuna anu dipanggihan poe ieu nya ye Dia atuh enggak ada itu. Oh, kelas bincang-bincangna. jangan sia. Naon ieu teh keleudan teh tuh. Panggil gitu. Oke. Lur, panggil dia teh sangat bangsa abah uge abah uge bah uge itu nu gaduh siluman Badui. Siluman Badui bah kumaha lah pokona mah deui mah pokona penasaran kunaon bet ngaranan siluman Badui kitu tah bah kumaha tah bah. Siluman Badui teh pengersa paguyubannya. Oh, paguyuban. Padepokan. Saya di Laos dan nantinya namanya siluman Badui. Siluman Badui. Singkatan silaturahmi umat muslim andalan. Oh. Badui barudak sauyunan. Oh. Jadi siluman tuh kalau di kata di hadis Bukhari Muslim, inna rahmata la tanjilu ala qaumin fihim qatiu rahimin. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada kaum kalau orang yang memutuskan silaturahmi. Sok lalagakeun ayeuna silaturahmi. Naon sababna ngarah dipanjangkeun umur jeung dilegowokeun urusan rezeki. Nah, Badui barudak sauyunan. Jadi Badui teh singkatan barudak sauyunan. Oh. Jadi bana lamun ceuk ahli alat mah bana teh baharapjan. Wahyamin dina jurumnya wahyamin walilawan wala wapi wa wa kapul wala wa kosami wa musna ti ujr jal majal kasrah lantaran isi mufrad badu teh fil amar marenta sok kudu sauyunan. Antar daerah antar wilayah antar negara ulah saling naon gesek ulah saling onarnya sangkan urang teh meureun ari loba dulur titu ti dieu mah insyaallah mun urang teh sagala rupana naon ge moal aya nu teu beres moal aya naon moal aya pacektokan insyaallah ari sauyunan banyak ya gitu sabar nama siluman teh tah kitu jadi siluman teh sabenerna mah lain
lain siluman eta nu siga kayak si jurig tanya setan lain siluman itu ternyata singkatan. Tapi siluman baduy atau bauge ya. Jadi nggak namun intinya mah lamunnya disebutkan nyiluman. Jadi intinya dibalik kata siluman deh, di balik jadi nyumput tidak siluman padahal hasil katanya mah ping bener ping ngomong ceribel lamun ningali India weh mun ningali India komo cerik lah gitu. Tapi jadi alhamdulillah tadi kan cenah naon jadi geus kaguar jadi geuningan begitu si tina siluman baduy oge eta geus kaguar sabaru cik geuningan make ilmu alat aduh ya Allah geuningan kiai ya teh ya ieu mah uing mah jadi si ohang ka dieu teh tah kampangipan ayeuna mah jadi ternyata lain non teh lain gagayaan man kieu buktina jadi memang gayana siga kieu malah mah nya pokona mah da ieu sina malah moal aya nu apa itu lamun teh diguar ku sorangan besohan kok doang ayeuna intina mah jadi keur silaturahmi unggul panasaran kungaran baduy teh ya. Nah baduy teh ternyata barudak sauyuna. Tengkorak mah ari tengkorak mah jadi tanya kayak tengkorak kan. Ari tengkorak mah siluman baduy teh jadi eta teh simbol. Ya, jadi urang teh bahwa kudu inget karena engke pae. Naon sababna? Jadi tengkorak teh siluman baduy entong dilihat aroganana atawa brutana. Naon sababna tengkorak teh ieu teh ciptaan Allah. Naon sababna tengkorak siluman baduy dengan tengkorak pembajak laut jangan disamakan. Karena apa? Karena di mantek itu kul itu ada dua, ada kul majmu, ada kul jame, kul jujin mudawarun walasa kul mudawarin jujan. Teh sakur buah pala anu buleud. Seueur anu buleud anggur, samangka, melon, pisitan. Tapi rasana teh sarua. Nah ini tengkorak siluman baduy dengan tengkorak pembajak laut jangan disamakan. Akidah keimanannya tidak sama. Maka orang kudu nyumput. Maka cek dina kitab hikam hada dilu dohirun baina yadaika cek Allah. Orang lamun diberi keistimewaan keunggulan boh ilmu boh harta sumputkeun kubur dina tanah anu sumbung intina ulah hayang katingali ku jelema. Naon sababna? Nah sok sanajan disumputkeun urang dina jero taneuh tapi da Allah mah terang. Naon sababna? Da CCTV Allah mah lain made in Cina. Lain Samsung. Naon sababna sok sanajan ayeuna urang diebre-ebrekeun boga harta boga ilmu tapi ku Allah akan ditutupi. Dan urang mah kudu minuman mata siluman teh goib. Ajar tapi umur, tapi ayah. Eta teh hoak da cek ajengan neraka surga da ajengan ge can ninggal karek cenah dina keterangan jeung Al-Qur'an jeung hadis. Nah mata tapi urang sok sanajan ayeuna teu aya surga jeung neraka tapi tetep urang kudu iman ka Allah kana aturanna pangarsa ini siluman ieu teh jadi urang teh seueur maknana nya. Jadi cek bahasa pawayangan nyumput kuning di caan gerak bari teu katemong dia Anjen Rasul ge kieu. Jadi sesama muslim jangan saling menghina mencaci maki. Sok sanajan ka orang kafir walaupun beda suku, beda agama, beda negara, beda bendera, beda kulitnya. Kalau sabda cek Kanjeng Rasul la yaqrabu mu'minun mu'minatan in kariha rojamin ha'ahor. Namun siapa tahu ini jangan monis mencaci maki kepada seseorang walaupun kelakuannya nggak benar. Siapa tahu dina hatinya menuju jalan tol di akhirat bukan jalan tol Cipularang mana.
bangsa urang teh ulah ningali siluman juri siluman setan seueur keun sauroskeun bae da mah mun Allah anu nangkoskeunnya tapi urang dina hate tanamkan keadilan kejujuran dan keikhlasan ketauhidan dan keimanan da urang mah ulah ningalikeun kieu pangarsa lo cikang jeung Rasul di akhir zaman inna rajula la ya'malu amala ahli jannah bima yabdu linasi wa huwa min ahlina gayana surga ngomongna surga lampahna surga barang daharna surga ari kadituna jadi penduduk neraka percuma mending gaya Hindu hate Islam daripada gaya Islam hate Hindu pangasa percuma pangasa Oh, gitu. Ya jadi udah mingguan mah isi gede yuk obrolan bakal panjang. Tapi ku sabab jadi kayak ngobrolnya bakal diturunkeun. Ayeuna mah tong ngomong basa-basi urang gitu. Jadi urang teh jadi si Ohang eta teh keur nyeri nya. Anu rek tadi pencet. Ya, kemana mananya? Siap. Ayeuna mah bos kieu nya je. Kusim kuring. Bisi aya penyakit asam urat, lambung, diabetes, gula, cocok bawa ka kuring. Dek telu warajit, ganggaong, dek santet bawa ka kuring. Sing kuring mah moal kudu aya apa aja nu mah hideung. Mah kongsi kudu make aya apa aja nu mah hideung wah kongsi kuring rek telu santet warajit ieu. Jangan naik kerating deng udah dibura itu saya mah udah beres. Tong ayeuna kali itu kadieu syarat. Naon sababna jeung Rasulullah apa wala tirota wala sabiru wal majribi wa matabiru minal asa. Jadi orang jangan punya burung saka atau bersandar kepada tembok, kepada apa jin, kepada doma hidung. Doma hidung na pae, tembok narugruk, urang na ikut pae. Bersandar mah mandakaroni dakartu eling ka saya cek Allah. Lamun eling ka saya cek Allah wa aing oge sakumaha pangabutuh jeung sagala rupana diperhatikeun dicumpona. Ari ayeuna bukan arelina jelema gering can-can acan musai nu ngaheureyan musaya nu nyatet cenah ieu teh kudu make apa jin domah hideung kudu aya sasajen eta ngaranna dukun Tom Jerry nonton dia dukun Ipin Upin kan kitu teh jadi ngalah duit mun gawe bangunan akhirna ilmu dijualan pangarsa mata pulah ngajualan ilmu naon sababna wawailun man talaba dunya bidin mangkasih saja mah nyupri dunya bidin ku agama ngajualan agama kana dunya wawailun kaditu jadi golongan neraka aure mata keun anu kali itu ayeuna urang-urang gaya preman ulah urang teh ulah dipandang sebelah mata nu di barado keun ayeuna nu di barado teh rezeki urang tabang habis tapi ulah sadayana ulah sadayana anu di barado teu sadayana anggurannya tapi aya jangan aya gua aya dua unsur ulama teh hiji naon gitu nya ulama teh aya dua unsur ya ajengan teh satu aya ajengan piring kadua aya ajengan pangimarah lamun ajengan geus cenderungna kafir kana piring jadi segala hal cara dihalalkeun tapi itu dah mata naon kurang ulah ieu lah kali itu jadi kita soal suci orang bongkar ya John Kay nyage gaya John Kay dari hati nama mama dede aduh nggak dulu dia kan aku alhamdulillah nama ya mana-mana habis kuat ya tetap di ngador pusing